ada lumayan nih berkata mah. Keindahan alam yang sangat hakiki. Kan? Woi, goblok. Eta polong aing tong diusapan goblok. Aduh, eta polong aing aing pegat mah. Kenal aing pegat mah. Buru man. Buru. Buru. Aduh, senang aing tinggalon di. Goblok. Mang. Ojek. Aing heula Mang. Ojek antur kena. Nanti malam ini dia rusuh. Aing keur di boro jalma, buru. Di boro jalma. Hayu. Loh, Karena duaan kieu berat. tuh paling kapepet, Pepet ieu. Engke dibayar sabaraha wae geunang. Lain eta di boro pedah naon deh? Itu semadog lauk. Madog lauk. Engke dibere laukna guat. Hayu. Guat. Kela atuh dah harudang ieu. Redang. Harudang. Ya, aing mah keur asuh. Aing kerusuk kitu cek aing geunan. Harudang. Aing mah. Siap. Enak yuk. Ini polisi anjing. Polisi. Ditewak ku polisi. Mang. Nembe kunaon? Pagut aing. Terus si Mang kumaha? Tuku kumaha nyebut anjing we aing. Emosi we. Mang, ingin kasar. Awon. Anjing telepat naon ku Mang dicacana. Ai si emak. Kan spontan urang eta mah, spontan bakat dewas. Walaupun spontan, Mang teh kedah lemah lembut, teu kenging kasar, awon Mang. Kumaha engke mun seueur budak leutik anu ngadangu Mang nurutan. Engke kumaha Mang teh beban moral Mang. Urang sebagai anu geus leuwih kolot kudu nyontoan. Kan spontan eta mah spontan teu kahaja urang lagi bakat ku kaget reuwas. Dia ieuna di dia. Ku abi dicontohan. Mang perhatoskeun abi di dia kedah lemah lembut Mang nging kasar. Mang teh pagut di dinya. Oh, dipagut di dieu. Aduh. Gogog. Tah, kedah kitu mah. Nu lemes, lemah lembut, nging kasar. Aduh, anjing, awon. Bilih kadangu budak leutik. Engke deui, upami teu pagut atawa kaget atawa spontan Mang. Kedahna, aduh. Gogog. Kudu Anu kitu. lembut. Mohon. Kudu kitu. Mohon. Aduh, gogog gitu. Sumohon kedah lemah lembut Mang. Aduh, gogog gitu. Mohon. Lamun monyet? Siap. Mak, Naon? mau ke mana? Kita tanya kepo. Naon gitu? Pakai nanya mending. Mai, dari kemana-kemana kena. Ayo mau kemana-mana ini namanya nyeri awat. Uriang. Mau ulin. Moal ini mah. Teu bae. Moal museup aing di bodola ini mah. Uriang keluar ini mah. Punten. Ayo nu maling cangcut. Popoean teh. Itu tuh nyari. Ayo dia. Bener? Oh. Ya wae mun cager ngenani awak lah. Wah, nya parurun.
Nya iya teh. Tah. Naon? Nyolong sangcutnya di dia. Nyolong sangsut naon? Aku Tah, we ieu, aku. leungit di dia, tah di dia. Buat mapping. Tah si eta mau dikasih jamu. Gagal mana buktina mana? Mana buktina mana? Mana buktina? Orang mana orang ini tuh. Mana buktina mana? Oh, Mana sok? tah. Tinggal dulu. Tah. Teh. Jadi dia tah. Nah jadi di dia. Ieu. Tah. Apa? Nyolongan sangcut. Bawa teh. Hah? Bawa teh. Apa? Keteh. Abi eksnya ke kantor polisi dicana ka dieu. Naon maksudnya? Aing mun tunjukkan. Eta Aing mun bukti. tunjukkan. Di dia, ieu tah di Tong dia, elak tah. buktina. Ieu, tah, ieu ti dia tah. Ieu. Tuh. Dimas. Kupret murid dia mah. Bener teh adi mah teu nyandak teh. Ieu buktina tah di Ieu dia. teh nyawa teh terang, atuh keur nelpon di dia mah. Loh kan awas wae hati-hati siapa wae. Siapa cek aing nanti terkode kitu mah. Komisi nu aing tayang apa aing aing anterkeun ka aing ayeuna. Sia mau ngetes orang bageung teh. Sia mah. Oh, ayeuna anterkeun. Mang. Ning kitu, Mang. Naon? Kedah lemah lembut, Bang teh. Sakumaha nafsu, sakumaha ambek. Lemah lembut. Mang kunaon nyembe? Carioskeun ka abi carioskeun. Masalah naon? Babaturan urang geus ngajual motor, manehna teh mere komisi pan urang anu ngasupkeunana eta na. Komisina teu ka urangkeun. Babaturan urangna kurang ajar eta, teu mere komisi ka urangna. Ku Mang teh dicarekan babaturan teh bener. Carekan lah. Baturan aing mah sia mah teu ngarti pisan cek aing teh. Dasar bagong cing teh baturan aing mah. Aduh, Mang. Sakumaha urang nafsu, sakumaha babaturan teu ngarti. Ini awon eta teh. Cek nambut ku abi contohan. Nambut sakedak. Sia mah teu ngarti pisan. Eta komisi teu mere ka aing. Bagong. Kenal lemah lembut, Mang. Engke deui upami sakumaha nafsu urang teh. Ari bedana naon? Tetep jaga lemah lembut gemulai gitu teh nyarios teh jadi adem layem naon tah eta lah pokona mah Kan sarua wae tadi didinya gini nyebut bagong. nya beten mah ai si Mang mah siapa teu ngarti pisan bagong kadang lemah lembut siapa teu ngarti pisan bagong gitu mah jadi anjeun lagi moal nyerihateun moal kasinggung mah ku lemah lembut mah lamun ku siapa teu ngarti pisan bagong manehna teh bakal nyeri hati, bakal rasa aya dendam ke suatu saat walaupun manehna aya di posisi salah teu ngarti ka Mang mere komisi. Jadi engke deui mah sia mah teu ngarti pisan bagong. Duh gitu. Oh, Sia mah teu ngarti pisan bagong. lah gitu. Gitu ya. Oh, Sia mah teu ngarti pisan bagong. gitu. Gitu. Oh, gitu mah. Bagong. Miara domba teh 10 domba bikang kabehna oge. Ayeuna geus ngaloba. Sia geus teu mana burik. Aing geus nengan manuk mang teh handap. Nasian dengan manuk emangnya sia nunda manuk di landeuh. Heeh, nih sia nenang manuk di landeuh ket. Hante mah aing udah mah, ngan aing tadi tegas meunang manuk hiji gara mang alus pisan. Da eta kumang mimin cek aingenan, dilepaskeun deui. Atuh sia mah bodoh kalau dilepas gendei manukna. Heueuh pugu mang aing asa kabobodo ku Mang Mimin. Mun panggil ku aing japro da si Mang Mimin eta. Aing mang eta nenek ngasupa ka kebon, aing kitu melak. Henteu atuh ari aing melak mah sugan we meunah heuh mang. Yang ngaranna genan usaha. Usaha. Neangan ikhtiar, lain melak, lain kitu mah lain dipelak jadi sorangan. Ari sia tadi manuk naon eta? Manuk alus pugu mang cek aing ogenan. Manuk dudut teh salah mamang, anu sorana teh kieu mang. Dut. Alus cek aing mang. Aduh. Dudut heuh eta mah manuk Sama manuk dudut. dudut. Heueuh. Atuh sia ku sia lain ala tuh lain bawa. Kapan gara-gara Mang Mimin tadi cenah ulah bawa. Salahkeun Mang Mimina. Oh, Heueuh ku aing teh mun papanggil di japro da Mang Mimin. oh lah. Gabrod. Heueuh. Bye. Baik lah. Goblok Mang Mimin nipu ka aing. Buru atuh. Tuh pan teu menang-menang ke heula we sabar atuh. Lapar aing. Usap. Ohon a. Nuhun anu jeung usap. Usap. Enging. Dacan. Dacan, A. Sembeh seberang hiji berarti. Sampai tilu siki a. Marah Mang. Marab.
Oh, atuh sok. Islami. Kita tadi lumayan. Duaan we. Balongan nu mana? Tang iya Iya. Balongan nu eta nya. Mohon. Bener. bener Iya Mancingna di mana? Mancingna? Iya. mah di dia atuh. Balong atuh balong abi tuh. Mancing mah di dia tuh. Di balongna ieu. Mohon balong bapak. Balong bapak. Mohon. Naon maksudna ieu? Yang hareup ka ditu ayeuna kana balong aing. Naon maksudna? Hah? Mental lauk, Mang. Mental lauk sangeunana sia. Tak apa orang tak si ieu mang tak apa. Naon maksudna? Hah? Kenur. Yang hareup ka ditu, nguseup ka ditu ayeuna kenurna kana balong aing, heuh? Madog maneh kana balong aing. Oh, kenurna meureun Mang pajelit ieu mah kenurna. Jolit kumaha sia jiga nun ngeta jelema bodoh ka aing. Iya mah kenurna aneh meureun Mang. Abi ada anyar ieu kenurna. Aneh Teu kumaha? teu maok Mang, abi mah tarebuak paok. Banyak kenurna ujuk-ujuk ka dieu sorangan. Ieu mah kenurna cek abi mah Mang ngaco cek abi mah. Ngaco kumaha? Tuh Sok ngacaprak. Hampura Mang ieu mah kenurna ngaco cek abi mah Mang. Kumaha mana laukna ieu? Itu tuh si bapak nu bieu Geus meunang. di luar tuh. Mana laukna? Itu di canak. Atuh ukeun da. Dah yang apa balik deui laukna ka dieu deui. Lah korek-korek teuing. Nah korek-korek ting kumaha lauk aing mana laukna? Ka dieu keun. Isukana gantian Mang. Moal. Bawa ayeuna. Bawa di mana laukna? Mungkin geula Mang sujurnya ayo. Ah, laukna ka dieu. Well,